Gusti Allah teh Gusti abdi teh hoyong anu habar we ngadoa mulai haraman ngadoa subuhna ngadoa datang waktu maghrib ngadoa isya ngadoa lohor ngadoa tahajud ngadoa habar we teu eureun eta ngadoa. Nah jadi haban wae ngadoa eta teh cenah nandakeun urang teh teu bosan ngadoa teh nandakeun bahwa urang teh pasti diijabah doa gitu. Padahal kieu we analogina abdi teh peryogi artos nambut wae ka ibu teh artos teh budak rek sakola mesti dina teh rek sakola teu puluhan juta mah teu tiasa nyakolkeun urang kali sakola punaan itu pasakola saya mah nama puluhan juta 20 juta 30 juta udah kayak ka sekolah negeri kayak ka sekolah anu sae pantu wala kaya urang teh rek minjem ka tetangga tapi dina prediksi urang teh rek pasti eta tetangga teh mere tah dikersakeun tetangga teh kurang ditambutan teh tetangga teh masihan alhamdulillah masihan 20 juta masihan 20 ras seseorang tadi sanak dia mau masantrenkeun urang kali nyakolakeun urang kali di pasantren ari suka teh rek beres 20 juta teh asup ungkut cek di pasantren kedah anu kedah ieu tambihan deui dah kedah berdaya 10 juta jeung uang wih mah mikir deh cing kinten lamun abdi akalna sehat rek nginjem deui kasih atara pintu naon sababna ya atas naon tu tadi ki acan kabayar kumaha tuh solusina abdi pasti nyungkeun kasih B nambut kasih B naon sababna can nginjem kasih B mah kuring deui tah nginjem kasih B abdi teh kakara sing atuh manawi abdi teh bade nyakolakeun urang kali mamanawian ngadu artos 10 juta ieu tambihna kitu nya pasti masihan da can diinjeuman teh ya eta ibu punten upami teh mah abdi tadi masihan 20 juta teras kasih A terus abdi nungkeun deui kasih A eta abdi teh gaduh tegenan naon sababna dina kayakinan pasti si A masihan minta deui ada bakal mere gitu da kubageuran teh nya kitu deui nalika urang ngadoa haban we ngadoa minta ka Gusti Allah minta we ka Gusti Allah haban we minta ka eta teh saurna dina maqaula sadacana kabari eta teh nandakeun bahwa urang bakal dijabah gitu. Jika orang rek minta nabut minta da bakal mere. Nah urang haban we ngadoa da bakal masihan Gusti Allah. Beda jeung nu putus asa. Nah naonan minta haban we ngadoa ka Gusti Allah teh. Da moal mere ka Gusti Allah putus asa teu ngadoa we eureun. Tah eta mah putus asa. Antara ngadoa gitu. Nah jadi retorika anu tadi teh disebutkeun retorika anu cara ngadoana jalmi-jalmi teh aya nu hapan we nyungkeun digedor Gusti Allah teh sagana we teh aya nu kitu ngadoa teh carana teh